Mah, Karunya anak berit. berit. Tewas. Tewas. Enggak. Yo, Mang Kasman pingsan. Kasmad Bandar Domba lain. Eta Mang Kasman nu ieu bos Mbe, bos domba. Nya nah deng, pingsan sih nah. Yo, kan Mang Kasman teh boga domba teh loba hari mah. Ayeuna teh kan da geus kajual jeung aya nu parae, tinggal hiji bikangna. Jo teh reuneuh. Aduh, ini salah eta. Sama. Nya mangka eta. Yo geus tinggal nang di tetangga di sagala teh cenah kitu. Si bos Kasman domba hiji bikang jol reuneuh. Ya. Si bos Kasman teh hayang mastikeun den eta mi teh jadi fitnah di warga. Pas waktu ngajung teh ditungguan. Si Mbe teh. Si Mbe nu eta bikang si Kasman. ku si bos Kasman teh. Ditungguan pas brol ngajuru. Anak Mbe bener nu keluar mah. Ya pasti anak Mbe tuh menyeting anak Ya, betul ya. Iya, keul adengekeun. Brol anak Mbe keluar. Jo teh nyada. Anak Mbe na teh nyada. Kumaha nyadan eta? Ayah, cenah. Jo pingsan we. Kodeng. Dah bubar-bubar ini, Deng.